Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih acara Tablighul Islamiyah nu kaopat nyata nu paing insyaallah bade disampaikan ku Kyai Badruddin. Waktu dan tempat sim abdi nyangakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdzi syari'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu ila as-salati kifaratul lima bainahuma. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'min. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram, para alimil ulama, para kiai, para hujaj, para ustaz wal ustadzah, para santri, santriawan santriawati anu alhamdulillah parantos nampak hadir dina ieu mahfalah anu mulia. Anu hapunten beribu-ribu hapunten ka para kiai ke para ulama sadayana tadi anu tetiasa disebatkeun namina satu persatuna, tapi pa insyaallah pengurangan rasa hormat sareng ta'zim sim abdi. Tilak ka para aparatur pemerintah dari tingkat atasan hingga tingkat bawahan, para ibu, para bapak, para pemuda, para pemudi, santriawan santriawati kum sadayana anu sami sangat kusim abdi dihormati. Alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman li'ilmihim. Pertama-tama sinarang anu paling utama mangga urang sadayana panjatkeun puji sinarang rasa syukur kehadirat Ilahi Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala anu parantos
maparinan anu parantos nganugrahi ka urang sadayana dengan berupa-rupa nikmat anu teu tiasa ku urang dietang, terutamina nikmat iman sinaran Islam anu ngajadi sababiah urang tiasa saling menghormati, urang menjadi sababiah urang dongkapna ka ieu tempat. Sareng nikmat panjang umur, nikmat sehat rohani sareng jasmani anu alhamdulillah urang tiasa kekempelan di mahfalah ayeuna dina raraga memperingati Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul. Salawat mi wasalam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kehabiban paduka alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, pamugia luluberan salawat urang ka Kanjeng Nabi nimpah ka urang sadayana selaku umatna, pamudah-mudahan urang diaku umat Kanjeng Rasul ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sim abdi sanes ku bibesaanan nangtung di dieu, sanes ku naon bae berhubung ieu mah ngadadak gitu hampura ka sadayana nya. Ya panginten meureun tadina ge hilap jeung deui teu dibejaan ku panitia bahwa si abdi teh cenah piwarang ieu nangtung pas siang waktos sugan ta waktos naon gitu nya, sugan diajak dahar bareng atur kikieu berhubung teu tiasa atuh laju nama insyaallah sakumaha pendakna wae. Begitu nanti payung siap dinyuhunkeun diapunkeun ka para alimil ulama, ke Pak Ustad, para kiai sadayananya. Aduh. Di sinabi cariosana tiap hartos hampura tambah panglereskeun bae ka sadayana. Hadirin, lamun urang nyarioskeun tentang Isra wal Mi'raj, tadi teh ku para kiai nu dahulu sabenerna mah geus beak eta cariosannya. Dina ilmu fisika geus dijelaskeun, dina ilmu hadis geus dijelaskeun, fisika ilmiah biologi kabeh dipapai. Lajuna apa nu terakhir mah pulang gulung enggak kenal lajuna ya. Lajuna mah sesa-sesana wae nu teh dicarioskeun tadi karak di pulungan bangintennya Pak Ustaz. Coba urang mah. Ta Isra Mi'raj teh tadi teh dicarioskeunna anu nyarioskeun teu tiasa ditarima ku akal, anu nyarioskeun bisa dijelaskeun ku secara sains ilmiah. Bagi nu sakola mah tadi rada kaharti, nu teu sakola mah eta hampura eta nya saurna ge. Tah, nu di ngaranan tadi ta Isra wal Mi'raj, Isra na Kangjeng Nabi di Mekah ka Madinah. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Eta disebut tadi teh Isra. Ari Mi'raj mah naik di mana? Di handap ka luhur katanya naik mah. Gan Kanjeng Nabi mah naikna teh di Masjidil Aqsa ka luhur ka Baitul Maqdis ka Sidratul Muntaha. Salamun urang hayang diperinci eta perjalanan Kanjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh, lamun urang leumpang normal, leumpang bae urang jalan kaki, teu buat kuda, teu buat Honda, teu motor, teu mobil, teu buat kereta, eta 40 poe 40
penting lamun ku jelema biasa orang teureun teu nginum teu naon gitu orang di jalan eta lamun kudu dilakonan ku urang normal jelema bodoh eta 40 poe 40 penting sabulan 10 poe komo eta mah tim Masjidil Aqsa kaluhur naik ka langit ka hiji sampai ka 7 kan dijelaskeun teh di jarak di langit ka hiji ke langit kadua nyata jarakna lamun urang hibar jaman lembang amal bisa di luhur mah nya lamun urang hibar eta 500 tahun hukumnya telapa mantap aya benerna oge tadi teh emang bener lamun urang kudu dipikiran peristiwa Isra Mi'raj teh moal bisa diterima ku akal bisa lagi diterima ku keimanan matakan pada zaman Kangjeng Rasul tos beres ngalaksanakeun Isra Mi'raj teh Kangjeng Rasul cerita ka para warga Mekah warga Madinah lolobana jelema teu percaya cuma Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar manehna mah nyarios sanajan Kangjeng Rasul Isra wal Mi'raj gagah tekarti kuasa kula mah bakal percaya baik sanajan leuwih ti kitu oge. Di mana keterangan tengan mah namanya? Matakan tidinya di harita teh Sayyidina Abu Bakar dibere gelar As-Siddiq jelema anu bener. Sekaligus jelema anu pertama anu ngabenerkeun kana peristiwa Isra wal Mi'raj. Kembali ka urang sanajan urang jelema bodoh jelema uga euge ilmu tepati napat di sini namanya ilmu teboga pemikiran sempit urang mah lajuna mah nutur geuleuh ti payeun bae sebab para panutan teh aya di luhureun urang tingali Sayyidina Abu Bakar Siddiq manehna teh selaku sahabat anu pertama anu percaya dan anu ngabenerkeun kana peristiwa Isra wal Mi'raj Kangjeng Rasul urang ge mantak tadi teh urang mah cuma iman anu bisa narima sagede Abu Bakar Siddiq ge cuma bisa ngabenerkeun cuma bisa percaya ku tekad kepercayaan nu kuat ku keimanan nu kuat komo urang dasar iman leutik pira urang kabohongkeun sebab tak sok sejarah nage keterangan teh lamun seluruh warga bumi selain ti Kangjeng Rasul mah keimanan lamun dikumpulkeun dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih keneh gede iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq mantap ulah gagaheun katanya urang mah ulah laju lamun batur ngalakukeun sesuatu ulah laju nyalahkeun lamun can timu faktana mah lamun batur mengucapkan sesuatu ulah gerang ngabohongkeun lamun can terang kabeneran nama rumasa jalma alit rumasa jalma iblis daharna ge silet nya peribahasa teh kembali deui urang tadi teh peristiwa Kangjeng Rasul teh balikna di langit katujuh di Sidratul Muntaha ke bumi deui dalam waktu cuma hiji riwayat mah aya nu ngomongkeun sampai sapenting doang aya nu nyarioskeun sapenting doang kunaon alasan apa bisa cepet amat cenah ya kula mah lamun urang mah tadi teh di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh kudu 40 poeun dijelaskeun ku tadi teh kiai sekaligus dosen urang nya Mama Ampura dijelaskeun ku ilmu sains fisika. Tadi teh dijelaskeun matakan berhubung berkembangna teknologi urang bisa rada pelong hulu atau tadi tehnya lamun urang dipikiran kok bisa tadi teh dijelaskan bila mana benda lebih cepat dari kecepatan cahaya doang kilat halapatan kilatnya doang bulu selepet patutung patang kalapa eta mah lebih tinggi tuh selepet
lebih celebet nih. Eta tadi dijelaskan sanajan teu kahartiku akal bisa diterima ku keimanan. Kembali deui oleh-oleh nate tadi teh meunang perkara salat 5 waktu. Diberi tugas ku Gusti Allah Kangjeng Nabi salat 5 waktu. Tadi nama 50 berhubung negosiasi jeung Nabi Isa pemerintah lepat moal endah cenah meureun nya bahasa urang teh mah punten ajengan atau baginda jeung Nabi Isa moal endah eta salat 50 waktu umat Musa ya jeung Nabi Musa teh moal endah 50 waktu mah moal kuateun berangkat di pakaluhur di Kangjeng Rasul. Moal rempah emang bener ya jajaman kuari mah dibere 5 waktu oge. Beaku bola urang, beaku nyelot kitu bae. Iya. Beaku bobogohan, beaku makaya salat nomor parahaboa. Ari dahar bae lepot setengah jam. Ngorok setengah jam maghrib mah jeung Isa. Aya gitu nya. Komo lamun zaman kuari cenah eta lamun 50 waktu masih dipertahankan. Atau mun urang nguyok basa-basa puting. Paling mek ngarokok sabatan kopi sagelas salat deui. Nyawa moal meureun imah moal lagi namanya. Paling nyeun imah meureun geus masang bata 2 salat. Ngaduk 2 pacul sholat. Andai kata lamun 50 waktu masih ayah sebelum ada negosiasi deh jeung Gusti Allah Kangjeng Rasul. Nu mantap pancen eta Allah memberikan tugas sholat panten lain. Cuma waktu hari tadi beres sholat doang, ja sholat barang enggak sanggup. Mantap turunlah hadis as-sholatu ila sholati kifaratul 5 bainahuma. Tah ieu teh menjadi sebuah alasan kunaon salat eta diwajibkeun ka urang. Sebab lamun urang salat misalkan salat maghrib, beres salat maghrib urang ngeuleuh film atau film biasa atau orang main bola ageber atau nyinaon bae anu bahana maksiat. Pas data waktu Isya salat deui. Tah di antara salat jeung salat eta bila mana aya hiji dosa atawa komo lamun loba mah eta bisa dikiparatan ku ayana salat deui. As-sholatu ila sholatu kifaratul 5 bainahuma. Tah ieulah hiji fungsi salat selain kewajiban. Lain deui fungsi salat teh as-sholatu imaduddin. Hadis anu geus lumrah. Salat eta kasih. Aduh, ampura iya. Kematuk. Salat eta menjadi sebuah tiang, sebuah pilar agama. Nu mantap disambungan hadis teh, man aqomaha faqad aqomadin wa man hadamaha faqad hadamadin. Lamun si sarkot teu salat atau si kojel teu salat mantak faqad hadamadin, maka si jalma tersebut hiji biang kerok nu ngarusak kana agama urang. Akur atuh akur jalina hadisna gitu iya. Berarti nu kamarinya eta sebalikna jalma anu rajin ngalaksanakeun salatna wajibur asar langsung ngelaudu berjamaah.
dur asar udang sare ngecat kacai teki acan langsung melaudu teringat itu acan langsung berangkat ke masjid atau ke majelis berjamaah di bae eta jalma anu kitu daek rajin teu nyepelekeun kana salat eta si jalma pakon akomadin geus maguhan kana tiang agama geus ngukuhkeun kana agama Islam. Selain salat fungsina nu tadi aya deui hiji keterangan bahwa salat teh as-salatu miftahul jannah teh atau batang-batang nyaho batang kunci kunci kan kunci eta pasti aya batangan eta lojor ulah ka mana batang selain dina babatang eta kunci pasti aya logak legokna aya nu nonjol renggehan paneta tugasna anu mukakeun dina sajroning liang kunci teh anu kurang nyongkel tah eta salat eta diibaratkeun batang kunci lamun kunci batangan aya ujungna bener kumaha urang supkeun burung kunyere disambung moal mungkin mantak salat eta dijadikeun hiji lamun kunci teh mah kunci surga babatangna papentingna mantak sarupa indah teh mah idza qubilatis salat qubilat sairul a'mal wa idza rudatis salat rudat sairul a'mal kabeh peribadahan urang amal ibadah urang anu wajib anu sunah nginduk kana salat lamun salat urang endah benar boga wudu rukun-rukun nyaho batal salat nyaho teu ngalaksanakeun anu ngamakruhkeun jeung nu ngabatalkeun pokona ditarima bego Gusti Allah maka puasa zakat bunga haji nu kadituna salat naon bae kabeh ge insyaallah bakal diterima sebalikna lamun salat nasa kadaek dur maghrib sebat dulu bari ngopinya nu ngeuseut nu macul-macul gitu nu nyelot-nyelot main gapleh teu banyak anu judi terus bae judi teh heula salat nomor 3 atau tadi teh lamun dur salat maghrib jelema nu eubeung mah termasuk si abdi ngaku bae abdi mah atunya dur salat maghrib salat naon bae santai can komat cenah urang ieu can komat karaknya ada Allahu Akbar kela nyurut rokok heula buka HP FB-an heula meunang ieu meureun saronde main ML ya main ML tahu nu buka domino mah buka heula sugan menang 2000 gitu nya atau nu macul teh mah gur waktu salat kaheula nya 3 meter keneh anggeuskeun pemikiran kana pentingna salat seolah-olah ngalalaikeun kana salat menyepelekan kana waktu salat mantakan hiji pepatah menjelaskan lamun urang hayang mirasa dina ibadah khususna dina salat anggap teh salat hiji pertemuan penting urang jeung Gusti Allah lamun tamah urang cuma nganggap hiji salat teh salat waktu salat cuma sekedar kewajiban mantakan urang mah zaman kuari komo urang mah jalma bodoh khususna sim abdi mantakan urang masuk wani nyepelekeun kana waktu salat lamun urang hayang nganggap kana waktu salat berharga anggaplah salat tersebut sebuah upacara sebuah acara pertemuan urang jeung Gusti Allah da emang lain itu sebab urang dina waktu salat eta urang laporan ka Gusti Allah bahwa urang teh masih beriman urang masih percaya Gusti Allah masih nurut kana parentahan Allah pan lamun urang eueuh mah yang teu ngalaksanakeun salat wajib salat urang jojok bae na pinggir walungan ngeuseup atawa biasa main bola ngageblak cek Gusti Allah be cenah ye sia bisa nunggul
duit loba kowe titipan, mobil boga, pamajikan boga katilu. Duit ngeluyah, awak sehat kowe dibere cager ke Gusti Allah. Ayo waktu kowe dipanggil salat cuma 5 kali sampai penting, terdatang. Iseng itu tamburak sih gini ya. Mantakan turunlah laknat, buku laknatnya. Teguran, diberi gering, lumpuh, bisul, budu, peluh. Pakaian ditarik ke Allah, segala nak nunah ditarik di ke Allah. Sebab wadul isi iya, lamun wanci salat wanci ayat kewajiban tadakeun ngalaksanakeun. Iyalah sebuah teguran bagi orang, lamun orang gering karapan lamun hayang salat, hayang puasa, geus teu kuat. Kunaon lamun cek Gusti Allah, kunaon dia lamun teu kercager keneh mah salat yang aing. Aya waktu gering karak hayang ibadah. Tak eta menjadi sebuah teguran lumantak pergunakanlah waktu orang sebaik-baiknya khususnya dina sholat sanes kumaha gini hitung-hitung banget pribadi ya daregel ya awaknya tahapunten nga sadayana nya ngacaprak ngin berhubung waktos nantos selami tos wengi pisan ayo norek ari ibadah sebagai punten ngawagal yang mama buya Ustaz dan punten dia ngacaprak tebugu tindak kalalabatan si mabingun geunya punten tur hoyong dimaklum sami pangranaskeun akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara Tabligul Islam ya yang terakhir. Yang terakhir yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang dari kota Madya Banjarsari atau Cibunar. Waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilakan. Pak Ustadz